Mama Bakri jadi baheula ngarokok wali, Buya Cidahu ngarokok wali, kuari Habib Lutfi bisa hiber ke Mekahnya ngarokok bae teu eureun-eureun. Ya itu nu ngarokok teh jadi naon. Nah aing nek ngarokok deh bahkan aing jualan rokok lah. Coba urusan kos gitu langsung jadikan masalah. Urusan aya naon gitu ngaranna alasan tertentu. Ketika makruh baik. Ketika seorang kiai ngarokok, nah perlu dipertanyakan aya naon ieu kiai kok ngarokok? Padahal menyana nyaho bahwa hukumna makruh. Tah, teu meunang kiai. Kan hukumna makruh si kiai ngarokok bae. Takol sia kuai. Mere henteu Pak. Kritik we do aya. Atuh boga alasan, satungtung boga alasan dirina ka Allah urusan dirina.